Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa sadayana, alhamdulillah dina bangkit ieu simkuring Mang Oded sapara kanca biasa patepang deui neraskeun dongeng Sunda jejer carita Si Buntung Jago Tutugan yasana S. Sukandar anu jumantara di Okib Channel. Atur nuhun oge kanu parantos ngasubscribe, like, sareng komen. Mugia kasayan para wargi sadayana dibales ku Allah Subhanahu wa taala sing dipanjangkeun umurna, mugia oge sing panjangkeun rejekina. Atos supados teu nyangkolong teuing kana waktu sumangga urang teraskeun deui Si Buntung Jago Tutugan. Prungah. Sajajalan eueuh anu ngomong deui ukur galecokna dina hate sewang-sewang. Pikeun andi mah hal ieu teh aya kauntungna oge lantaran manehna teu kudu hese deui nyieun alesan pikeun nolak ka asihna Nyi Tarsia. Anu cenah mah pan tadi oge geus sidik lamun Nyi Tarsia teh miharep karna sok sanajan sacara kapaksa oge lantaran demi anak anu dikandungna ngalamun kituna teh bari ret kana beuteung Nyi Tarsia anu harita can katembong keur kakandungan sabab kakara nincak 2 bulan. Atuh manehna jadi apa lamun tetela Nyi Tarsia teh anakna Ki Jantra, musuh gerosna Bahrowi anu ayeuna geus ngahiji tina parentahna si Jakalara. Timbul we kapanasaran lamun kumaha lamun heug Andi diparengkeun panggih di Lemur Hujung jeung si Jakalara geus pasti lamun nepi ka patutunggalan teh bakal piramieun. Ari nepi teh ka Lemur Hujung Ki Jantra teu kasampak sanggeus Andi bebeakan mapatahan Nyi Tarsia sangkan sabar jeung ngawawadianan kabijah inungna Nyi Tarsia. Andi pamitan rek neruskeun lalampahanana ka Cikembulan nepungan Mang Thohir Bandar Bako langganan Haji Sobana. Pantes Ki Jantra teh teu kasampak sabab harita manehna aya di Gajah Ngambung saprak jadi anak buahna Jakalara. Manehna mineng otok di dinya tara ieu ka Ciaro tapi minengna ka Hujung lantaran bari nyanterkeun si Jakalara nu maksudna ka Nyi Tarsia. Bahrowi ketut wigena sarta anak buahna kitu keneh caricing di Gajah Ngambung ngan ayeuna mah geus lain kepala begal kasebutna sarta teu bisa ngayakeun tindakan sakama-kama komo lamun wani ngebantah si Jakalara. Geus tangtu manehna moal boga nyawa. Lantaran hal eta Ki Jantra bisana ukur ceurik dina jero hate waktu anakna dipikayang kalawan kapaksa ku Karna alias si Jakalara. Memang mimitina mah make ngarasa gak agul sagala anakna dipikayang ku Jakalara teh sasat manehna bakal jadi mitoha Jakalara anu ngandung harti manehna bakal boga kedudukan nu leuwih tinu sejena. Tapi buktina ari geus nempo kalakuan si Jakalara ka anakna ayeuna anu ngan ukur ngalelece hungkul ari geus eueuh pupurieunana mah ceul we diantep alabatan kana runtah komo sanggeus dibejakeun Nyi Tarsia ka kandungan boro-boro diajak ngumahakeun pikeun nutupan wiwirah. Ku kitu teh heran lamun sapopoe teh Ki Jantra jadi ngaulang jentul ka nyeri kapeurih ukur dikemu dina jero dada. Taya kaberagan sinak nama
lain teu surti karena sikapna Ki Jantra. Tapi manehna mah teu ieu ngambil pusing saumpama Ki Jantra rek ngebrehkeun ka nyeri ku cara kumaha wae moal teu dilayanan. Hubungan anu tadina sakitu layeutna jadi renggang. Pikeun Bahrowi mah hal ieu teh jadi jalan pikeun ngebrehkeun katugenna hatena salila ieu. Coba weh manehna Sundar Sindir keur mah keur ti bareto teh asa diapiliainkeun ku Jakalara. Nyaeta waktu manehna aya kahayang ka anak Ki Jantra. Ari ayeuna nempo Jakalara siga nu geus teu nganggap ka Ki Jantra. Bahrowi jadi wani Sundar Sindir teu sirikna ampir ungap poe nya corena teh. Sim ulang jentul wae pokna ngomongna ka Dasim. Ari panon ngareret ka Ki Jantra anu keur ngaulang misahkeun diri. Ngahulang we Kak eueuh gawe. Tembal Dasim bari koloyong nyemperkeun Bahrowi. Eueuh gawe kumaha? Ngored-ngored atuh tuh yuput geus ngajejembrung atawa ngalas suluh jang mirun seuneu da ngopi mah beuki geuning lain mah jentul wae ngadon ngaweurinan cicing di dieu ge. Ceuk Bahrowi bari panon tetep ngareret ka Ki Jantra anu ayeuna mah geus cangkat ngaleos kana hawu. Terus nyician muk batok ku cai tina teko nu nagen dina hawu. Puguh lain deui ngentapna hate Ki Jantra puguh omongan Bahrowi teh ditujukeun ka manehna. Memang lain sakali wae sindir sampirna teh teu sirikna hampir patepung aya we pe omonganna anu matak nulih kana hate. Ngadenge kitu ka Ki Jantra malik bari mencrong. Sia kadon molotot Dasim euy. Pangrasana di dieu teh jadi juragan. Ceuk Bahrowi ayeuna mah bari ngareretna ka Dasim. Sigana mah poe eta teh geus jadi geus nepi kana puncakna pisan panghinaan sarta sindiran Bahrowi teh. Ki Jantra siga nu rek ngejat siga nu biasana manehna leumpang nguru lawang panto. Baheula euy silaing pisan ulak cangkeng teh dina tak-tak. Ayeuna mah aduh ngadadak sarta teu kanyahoan mimitina Bahrowi ngaguak bari mengpeun beungeut si oreng manehna diseblok ku cai panas tina emu. Geus kitu hiu cekup po celina dihanca ku peureup katuhu sarta karena kontan Bahrowi ngagero bari langsung nyuksruk sajabana beungeut panas teh. Ceuli oge asa katorekan korejap manehna ngagentak hudang. Karasa siah binatang idenge-denge teh asa beuki ngacapuk. Ceuk Ki Jantra bari ngebarangkeun mu. Kunaon si laing teh pugu-pugu ujug-ujug jeblok jeung jol-jol nonjok we henteu weureuh mah sia. Weuh ceuk Bahrowi bari panonna mah ngareret ka kana nu harita keur aya di luar. Maksudna mah minta kasaluyuan karena kawasna wae ngidinan. Lantaran manehna kalaka terus ngoloyong kana golodog gek diuk bari melong kanu keur parea-area omong bari dina hatena mah ngagerentes. Bereskeun we masalah marane ku sorangan goblok. Dageus pada kolot. Nu sejen atuh buria ngejarauhan
sabab geus pasti ieu bakal pirameun. Malahan Sudinta mah make noela sagala ka Adasim bari pok nyarita. Adasim si laing rek nyepeng saha, soklah urang tumpangan wanita. Lejeun tarohan ku hayam maneh mah aing mah nyepeng Barowi we lah tah puro duit saktip. Tema Adasim bari usiwa ngeluarkeun duit saketip tina saku kamretna. Dieu nya sia cek Sudinta bari ngajak ngadukeun beureuhna tanda sapakat. Miluan kuring Kak, kuring nyepang Ki Janta lah. Tah di puro 2 ketip jumanta ngadon pipilueun. Asa aya kesempatan keur neangan bati. Ieu keun ku kuring duitna dicepeng. Geus pasti si Barowi nunggu ieu mah. Adasim nampanan duit ti jumanta. Tiluan ngariung nyaksian anu rek ngagalungan. Kabeh oge mah aya nu dek pipilueun atuh igeuna jeung nu sejena dariuk si Dengdang deukeut karna. Barowi montong loba bacot deuleu. Be lamun nya lalaki sangareupan aing Ki Jantra anu memang ngamarana geus teu bisa dibendung ngadon nangtang. Bener teh elingnya teu gugur teu angin. Cik Sudinta ragap tah tarangna si Hareeng. Barowi kalakah nembongkeun lelewa anu matak pika ijieun. Cia nu weureu sia mah gawengan syukur sunat sampir wae. Adieu sia urang bebekeun tah sungut teh ku aing. Ceuk Ki Jandra bari sabot we narajang ku tenggelan ngagunakeun jurus waringin anu memang jadi andalanna. Hade euy cek Barowi balik gilak sarta langsung melikeun narajang ngagunakeun jurus landak 12 gunung rek ngabentrul iga burung. Tapi Ki Jantra sanajan nafsuna ngungung oge teu kurang ari kawaspadaana mah manehna ngagentak ngalegotkeun badana dina jurus orai gibuh jingkahan penarajang lawan sarta leungeuna anu tadi gagal sakilap ditarik jadi masekon langsung dipake nyetok kado Barowi dibarengan ku suku katuhuna nu maju dina lengkah suliwa. Hiu cembro perut kencang hancak dada nepi ka tumarpna ka Barowi. Awakna jadi ngetiug siga nu rek labuh sanajan karasa eungap oge. Ari daya tahana mah Barowi teh lumayan oge. Bareng jeung nyuruntulna peureub Ki Jantra anu rek nyusul tepus Barowi ngalelepkeun sirahna gilak manehna ngenca kagigireun Ki Jantra. Hiu dampal sukuna dihembatkeun rek ngababat pincurang. Gentak Ki Jantra narik di rek nyamerkeun dampal leungeunna rek ngahanca beung. Barowi rikat ngejat ka katuhu dibarengan ngangsulkeun suku kencana ka hareup. Kuliwa pigeurang Ki Jantra ditewa sarta tuurna rek ngetesep dada. Ki Jantra ngegero badana doyong beteungna karasa nyelek siga nu dek ngabulusut. Ulah waka joget euy. Barowi ngakak bari nyebut
nyebutkeun deui pereupna dina hatena geus ujub lain lawan teh geus moal bisa deui menge. Tapi lain oge Ki Jantra anu legok pengalaman mah pilaku kudu ngagebuk ku sakal kitu oge. Barang katiten Barowi rek mindo gila ngakilirkeun badana preh tembong walikat Barowi saya aling-aling bari samudoyong lantaran kabawa ku tanaga tenggelanana anu ngepos ngahanca angin teu antapal deui perep Ki Jantra ngahanca iga burung kadenge suara Barowi ngekerung bari kuda-kudana pacengjar sarta leungeun roroesanan kasaimbangan corela hiu tur Ki Jantra awor jeung dada hiu jebrot tenggelan jewaringina ngahaca beheung waduh Barowi ngakerung sarta keburu wae nyungsrup bari terus ngudalkeun heusi kadut ditonton kitu mah mandangna gajah ngambung teh leungit budi ilang daya kokosodan bari adu belajar utah-utahan Barowi terus pabalongkengan uta uger ayo sia gerahu udang sia Barowi lamunnya sia lalaki cek Ki Jantra mabedega hareupeunana hareupeun lawan anu masih ngababalongkengan Barowi humarurung bari terus ugal-ugil rek hudang cerik-cerik nangtung bari molotot ka Ki Jantra sorot matana pinuh ku kacecep wani kene sia teh Barowi cek Ki Jantra bari panona terus mensong teu eleh ngabarehkeun kacecepna jeung rasana teuli anu salila ieu geus pinuhan dadana mohon tong waka gede hate sia Jantra aing teh geus eleh kitu turunan aing kudu eleh ku patar sia atuh ari hayang nuleuwih kitu mah papari sia nyencepek teh obong bibir teu diwengku etah teu tulangan pokna bari kabatur mah sasarepet sapedog tekadna geus puleun rek ancur-ancuran lantaran ngalawan bari lemor mah geus teu untupan kabuktian tadi oge ngadon utah-utahan ulah ngagunakeun pakarang Pak Barowi cekarna anu ti tadi nyaksian gancang ngahulag bari cung jengkat tina diukna lantaran manehna ngarasa haliwang bisi aya anu bobor karahawieuan sabab ku duanana oge masih butuh oge pangpangna mah paur ku Barowi anu pangabisana teu bisa nandingan Ki Jantra sawios Jang Jaka sawios memang ane badot anu geus rampung celina teh kieu mah kabisa ukur main pakarang cek Ki Jantra namalang bari ngaleret ka karang wala sia gede hate sungut sia binatang cek Barowi boga rasa dirina dicacampah di hareupeun nu sejen bari srat ngasupkeun deui bedogna kana sarangkana teu antapara deui plesap narajang dina jurus nembrag jagat rek ngahanca nu jadi musuhna masih garang kene geuning cek Ki Jantra bari ngejat ka gigir lep ngaralepkeun sirana gentak manehna ngarawel suku Barowi anu keur ngarareang saibas dada anu maksudna rek dicentok tapi lain deui kagetna sabab dina hitungan detik badan lawan geus malih memang pikeun Barowi mah ieu teh teu matak jadi sulit leungeun lawan anu nyakal sukuna teh cacak bisa dipake keur taletan pikeun ngagilirkeun badana saharta taparah deui bari marangan tanaga petotan lawan suku Barowi nu sabelah deui ngaheak dipake ngajejek sirakana
Ki Jantra. Jeprot denggel pisan kana tarang. Tu penapna Ki Jantra ngerasa lunglang katurelengan sarta panyekana lesot. Ieu mangrupa kesempatan hadepikeun Barawi sakilat ngajejekeun di sukuna kana tak-tak Ki Jantra anu ngajadikeun ngarempeyek sirah asa bejat tak-tak asa semplak dihancak dampal suku Barawi. Hayo gerak tandang deui sia Jantra. Hayo urang ajar. Aya nama Barawi anu hohok bari ngaheak deui panajongna disanggala mah musuh teh geus teu walakaya, tapi Ki Jantra bener-bener matak ngagetkeun nu jadi lawan. Dina kaayaan keur lunglang oge tetela masih bisa hojah. Waktu suku Barawi rek ngalah sirah, gentak manehna nyerong sirah katuh ngatuhu hiu kigir dampaleungeunna dipake nyabet keuneng lawan. Pareka Ki Jantra hudang sarta langsung ngirimkeun tenggelanana tutungkusan si Aro. Barawi bari sukuna peperengkelan ngagilak ka sisi hiu leungeunna rek dipake mapeg di geulang lawan. Rokaya Ki Jantra oge teu eleh rancingeusna mah ngagentak narik deui leungeunna disangkana Barawi lawanna teh bakal loncat ke tukang atawa pindah tempat kagigir. Tapi lain deui ngaranjugna lantaran Ki Jantra teh kalakang srod kahareup bari terus ngencak sarta nyantrok gado hiu keduh siku Ki Jantra ngahancak gado bareng jeung ngalenggakna Barawi peureup kencak Ki Jantra teu kaampeuh deui ngecebrot kana dadat disusul deui ketepus ku tenggelan leungeunna katuhu ngahancak kana gado deui anu ayeuna mah Barawi. Bener Barawi teh ilang budi ilang daya ngagerung lapatna keur bari ngageblagnang karak bengkang usah koseh sakedeung geus kitu mah ngalempeh teu usik malik deui kapaehan sedeng dina sungutna merebay kaluar getih. Sudinta jeung Jumanta kontan empak ningali kitu teh sedengkeun ada si mah ukur bisa camerut sabab manehna kudu babayar bogoh we pikeun nu sejen mah ngarasa aneh ku kalakuan Sudinta jeung Jumanta anu kalakah surak bunga sedengkeun pan kabeh oge pada nyaho mun Sudinta mah anak buah Barawi wajar lamun Jumanta mah rek surak oge da emang manehna mah anak buah Ki Jantra tapi sanggeus nyaho yen nu tiluan ngadon tarohan mah kabeh seuri pating cicikik iwal karna teu milu seuri teh manehna gentak kuncap bari ngagorong tos Pak Jantra atos sabab mireungeuh Ki Jantra siga anu rek ngaluluh Barawi bangun anu can ngarasa puas. Dulur-dulur karena nyarita perirut rek kanu sejena anu ti tadi ngadon nyaksian nu padunglung. Ieu urusan antara Pak Jantra jeung Barawi. Nu sejen teu kudu pipilueun, kudu biung karena mere peringatan. Kumaha karti dulur-dulur? Moal caka tuh malahan ku si Dinta Ki Jumanta sareng Ki Adasi mah malah tumpangan ceuk wikeuna bari nunjuk kanu keur ngariung tiluan sarta seuri ditahan. Wah edan siga kana hayam eta rumpangan. Menapa mah kaula ge tiluan atuh tumpangan. Lain ngajakan ceuk karna bari melong ka Adasim anu katempona camberut geus kayudi ku karna tinu pamuluna oge yen pasti Adasim teh eleh taruhan sedengkeun Jumanta jeung Sudinta mah katempo sumaringeun. Waktu pemiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.